Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Bapak dina pangajaran bahasa Sunda, pangajaran kalima tentang wirausaha. Materi ajarna dinten ayeuna nyaeta maca teks wawancara. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta kahiji maca teks wawancara pikeun nyangkem eusina. Anu kadua nyebutkeun eusi teks wawancara. Di handap ieu aya teks wawancara. Pek baca heula dina jero hate, geus kitu tuluy petakeun ku opatan. Wawancara anu judulna usaha kantong. Yudi, wilujeng enjing Pak Robi, wilujeng siang, sahanya eta teh? Yudi, Bapak nepangkeun abdi sadaya ti SD Sukamenak. Pak Robi, oh aya naon barudak? Yudi, mohon Pak, abdi kenging tugas wawancara ti sakola. Pak Robi, mangga atuh cep neng kalebet. Lina, mohon Pak nepangkeun heula abdi Lina. Ieu Yudi, ieu April, nu ieu mah Riki. Yudi, punten dupi jenengan Bapak teh saha? Pak Robi, ari wasta mah Robiansah. Nenehna Robi wae, panggil we Pak Robi. April, ti iraha Bapak janten pangusaha kantong? Pak Robi, lami pisan neng ti keur sakola di SMP keneh. Bapak mah tos dagang kantong. Da ieu mah usaha warisan ti sepuh Bapak. Sadaya kulawarga di dieu mah usahana teh kana kantong. Malah mah hampir sadaya toko di kota Bandung meser kantongna teh di Bapak. April, oh panginten ieu teh nu disebat home industry teh nya Pak. Pak Robi, leres neng, margi dikawit milarian kulit dugi ka janten kantong sok dipidamel ku sawargi-wargi. Lina, dupi padamel Bapak di dieu sadayana aya sabaraha jalmi? Pak Robi, sakedik neng mung 30 urang. Riki, sanes sakedik Pak, ari 30 mah kalebet seueur. Lina, sok diical ka mana wae produksi kantong teh Pak? Pak Robi, salain ti daerah Bandung diical oge ka daerah sanesna sapertos Jakarta, Bekasi, Bogor sareng sajabina. Yudi, kantos diekspor henteu kantong-kantong ieu teh Pak? Pak Robi, sering pisan cep, aya pesenan ti Singapura, Malaysia sareng Thailand. April, upama kantong sakola sok ngadamel kitu Pak? Pak Robi, nya gumantung kana pesenan. Gumantung kana pesenan eta mah neng, kumaha nuju ramena pasar we. Yudi, naha April bet naroskeun kitu? April, hoyong we atuh mani teu kenging pan upami sok ngadamel mah. Engke April mesel video pasti pangaosna mirahnya Pak. Pak Robi, mangga neng cep bilih peryogi kantong mah. Engke ku Bapak pangaosna dimirahkeun. Yudi, hatur nuhun Pak, engke upami abdi peryogi kantong mah bade meser video dicekapkeun sakitu wae wawancarana Pak. Sakali deui abdi sadaya ngahaturkeun nuhun, permios Pak, wilujeng siang. Pak Robi, wilujeng siang barudak, kade ati-ati di jalana.
pancen hidup. Sangkan hidup leuwih paham kana eusi wawancara di luhur, jawab pananya di handap ieu. Anu kahiji, saha nu jadi narasumber dina eta wawancara? Anu kadua, perkara naon anu jadi jejer wawancara? Anu katilu, ti iraha ayana usaha kantong teh? Nu kaopat, kunaon pangna eta usaha kantong teh disebut home industry? Anu kalima, iraha waktuna barudak teh ngayakeun wawancara? Alhamdulillahirabbil alamin, parantos rengse pembelajaran dinten ayeuna, mugia aya manfaatna. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.